Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Wilujeng enjing barangkali sadayana kumaha hidup darama. Alhamdulillah atunya pami hidup darama mah mugia urang sadaya senantiasa dipaparing kesehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tong hilap sadacan ngawitan pembelajaran ayeuna hidup kedah ngadoa heula nya mangga ngadoa di kawitan. Ngadoa lengsek. Urang kali sadaya nu boga babagan dinten ayeuna urang bade diajar basa Sunda. Nyata pengajaran 5 anu materina ngajena jasa pahlawan. Dina pengajaran ieu aya kompetensi dasar anu kedah hidup capai. Nyata kompetensi dasar 3.5 memahami teks narasi sederhana ngeunaan penghargaan jasa pahlawan di daerah Sunda. Salajengna kompetensi dasar 4.5 nyaritakeun isi teks narasi ngeunaan jasa pahlawan di daerah Sunda. Urang witan diajar mengangkat sadaya. Semangat. Siga nutos dijelaskeun ku Bapak Satacana. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan ngajenan jasa pahlawan. Mung Satacana anjeun kedah terang heula naon eta ngajenan teh. Ngajenan hartina nyaeta nghargaan. Janten ngajenan jasa pahlawan teh nyaeta nghargaan jasa pahlawan. Salajengna aya patarosan. Naon ari pahlawan teh? Cobi aya nu tiasa? Nuhun leres. Pahlawan teh nyaeta nganumpakeun jalma anu gugur di medan perang. Pahlawan teh biasana sok dianggo janten nami jalan atau nami wewangunan lainna. Ieu sajabana. Ieu aya pahlawan kamardikaan Indonesia nyaeta Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno mangrupakeun jalmi anu ngaproklamasikeun kamardikaan Indonesia pas 17 Agustus 1845. Anjeunna mangrupakeun Bapak Pahlawan Kamardikaan Indonesia. Urang kali sadaya anu babanggan dina pangajaran ayeuna urang bedah perkara pahlawan anu dipidangkeun dina wangun buku. Ayeuna mangga kita coba buka bukuna, dibaca bukuna halaman 36 dugi ka 68 anu judulna pahlawan di lingkungan. Salajengna pami anjeun atos ngabaca teks nu judulna pahlawan lingkungan didinya aya sababaraha patarosan. Mangga hidup jawab patarosana anu aya di halaman 58 terserat ku catatan hidup masing-masing. Ayeuna mangkali sadayana ayeuna urang ngabandungan tembang atanapi pupuh nyata pupuh Asmarandana.
Nah, nembe nyata contoh pupuh asmaranana. Salajengna di dieu hidup sadayana cobi di buku aya teks atanapi pupuh nu judulna Jasa Guru. Nah, mangga hidup di bumi cobi latihan tembangkeun pupuh asmaranana anu bertema Jasa Guru nu aya dina buku anjeun masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pangajaran dicekapkeun mung sakitu wae. Punten ayeuna urang parantos diajar ngan ngajengan jasa pahlawan sareng nambahkeun buku menghilap hidup sadaya di bumi kedah rajin baca sareng kedah jasa nyarios basa Sunda. Hiji deui ti Bapak. Tong hilap kerjakeun tugasna. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.